Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami sadana ya Rabbi bil doa muka hiji dikhususkan kamu sami mugi enggal munggah aji ziarah tanah suci ya Rabbi mugi hirup bahagia di dunia jeung akhiratna ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana wa fil lana ma mada ya wasi'al karami doana lugatilu dikhususkan ka para ibu anu nuju tolab ilmu mugi diberkahkeun ilmu ya Rabbi Mustafa bal maqasidana wa fil lana Alhamdulillahi Rabbil Alamin hadana lihada linahtadiya laula an hadana Allah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du وقال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجو الحديث. Di payunan sim kuring penata acara pengatur waktu urusin kuring nyatana ke ustazah anu mudah-mudahan diberkahkan ilmu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para ajengan, para kiai, para ustad nu aya di ieu lembur anu sadayana insyaallah ku sim kuring dihormat mudah-mudahan diberkahkan dimuliakan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salajengna hilap nyatana kanggo Ibu Simkuring, Sepuh Simkuring nyatana Ibu Cica Suwarsa selaku Ketua Al-Hidayah Desa Pamuruyan anu mudah-mudahan mantena ieu dina dinten ieu ngayakeun acara peringatan Isra Mi'rajna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di payunan bumina. Mugia mesti ngajantenkeun hiji saksi
ngajantenkeun hiji wasilah engke di yaumil akhir ibu cicah saribit sareng keluargana diberkahkeun dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salajengna para jamaah sadaya, para pini sepuh kasepuhan di lembur, bapak-bapak kali para ibu jamaah Anggayuda Paris dan sekitarna anu parantos sumping rurumbaheun ka ieu tempat kumpul ngariung bonggok karonyok di ieu haflah anu mudah-mudahan lengkah para wargi dibarengan ngepatna dua panangan baris ngepatna dua sampean baris lempang ngepatna dua panangan baris lempangna dua sampean dibarengan ku niatna bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Mugia mesti ngajantenkeun wasilah urang sadaya dihampura dosa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diijabah doa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tur ditebihkeun tina balahi, diberkahkeun dina sasih Rajab, diberkahkeun dina sasih Sya'ban, tur mugia urang sadaya didugikeun kana sasih Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal. Puja kali puji urang sangakeun ka Gusti Allah nu Maha Suci, saribit sareng syukur urang pasrahkeun ka Gusti Allah nu Maha Ghafur. Ngalangkungan kudroh inayah izin ti Gusti Allah, alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah. Dina dinten ieu urang sadaya tiasa kumpul ngariung di haflah anu mudah-mudahan paniatan urang sadaya dirojong sareng ridona ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kali salam mugia salalawasna dicurah limpahkeun kanggo panutan kali junjunan urang sadayana nabiyana wa habibana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanggo para sahabatna, para tabiin tabiat, tur mudah-mudahan didugikeun ka sarena kaum muslimin wal muslimat. Oge mugia urang sadaya selaku umat mandena mugia mesti kagolongkeun janten umat anu bakal dilungsuran syafaatul ujma di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Jemaah rahimakumullah, salit simkuring siapunten nu kasuhun kedah nama acara sambutan tengkin merenya terus saja jalaran kamari teh tos ngobrol sareng buncah. Ayeuna teh aya jadwal Isra Mi'raj di Masjid Raya Karangtengah. Karesan simkuring ngalebetan ngaos di peringatan Isra Mi'raj eta anu dimana kamari mah wakos saurna teh tabu salapan kedah tos naik, tapi tadi enjing aya pergeseran saurna tabu setengah 10 tiasa. Kawitan simkuring badengkin siang ka dieu bade nutup acara kalih doa, tapi siang bangunna moal kabujeng mangkana ayeuna didorolongkeun seperti reli wae tabu setengah salapan kedah tos angkat setengah 10 kedah tos aya di ditu. Tapi insyaallah simkuring yakin jamaah desa Pamuruyan bil khusus sadayana geus jadi jamaah nu iman jeung takwa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mantak nyuhunkeun kin duka aya hiji duka aya dua mubalikna mun telepat aya dua tapi duka hiji ya. Naon nu disampaikeun ku mubalik tampi diresapi didangukeun saparantos apal laksanakeun dina kahirupan sadipinten. Paham? Paham? Simkuring mah bade ngetes we saalir. Pan ieu rajaban tos seringnya. Rajaban tos sering leres teu? Rajaban terus-terusan leres. Hadir atos di Jami tosnya. Di RW 11 atos, di Paris atos leres. Bade naros saalir. Upami pan ari Isra Mi'raj teh bersangkutan jeung salat. Satan salat teh urang kudu wajib wudu. Upami ece beres wudu. Ece beres wudu. Terus ece angkat ka majelis taklim, ka Masjid Jami, ka musola, ka majelis taklim. Tiba-tiba di jalan nincak cai eta cai teh aya najis nu kacampuran jeung cai ki anjing. Sakali deui ece geus wudu terus ece di jalan nincak cai ki atawa cai anu kacampuran cai anjing, kira-kirana batal teu wuduna? Menis sotoy batal.
cek nu belah dia batal, cek nu belah itu ngahuleng, rek nyebut batal sieun teu batal, rek nyebut teu batal sieun batal. Tapi si kuring yakin sadayana ge terang jawabanana ngan tawadu ieu mah tawadu sebab kulantaran memang teu nyaho pasti. Jawabanana kumaha cing? Wuduna mah teu batal. Tadi dia penting na Isra Mi'raj teh. Ngantar sok aya nu naroskeun, Ustad, kunaon Isra Mi'raj teh di pamuruyan meuni tiap mushola, masjid. Cacakan Isra Mi'raj terus-terusan, jamaah uing teh teu daekeun pinter-pinter. Leres teu? Salat ngalamun wae. Akur. Allahu Akbar. Leres teu? Bersolat ingat karena kunci nu leungit. Akur. Bersolat ingat karena pepoean dah hujan. Akur. Cacakan Isra Mi'raj terus-terusan urang mah pohoan deui pohoan. Model dia pan rajaban teh tibareto hukum oge geus teu apal pasti ada eta teh. Ah hukum mah we atawa wudu deui. Sah teu lamun wudu deui urang salatna. Tadi nincak cikiih anjing nu kacampuran jeung cai ece indit ka masjid terus rek ngaji ece wudu deui sah teu tolak ilmuna sah teu ieu teh cek sah tuh jadi ilmu mah hese nya sesah teh ilmu sesah teh sesah al ilmu yahtaju ila amal sedangkan cenah ilmu teh ngabutuhkeun dina perkara amal. Hiji jalma anu beramal model contoh simkuring dar mesin kuring teh ceramah ke ece-ece ka ibu-ibu sadayana tibang cobi-cobi ceramah sugan jeung sugan we dosa tah ceramah lagi sebab naon manehna ceramah teu dibarengan jeung ilmu kudu puguh sanad ilmuna belajar tina kitab naon guruna saha guruna saha guruna saha eta nu namina barokah ilmu. Ece teh lamun nincak cikiki atawa cai nu kacampuran cikih anjing teu sah lamun wudu deui. Tapi wudu nama teu batal. Kumaha atuh diwasuh eta sampean 7 wasuhan kalayan nu sawasuhan kudu dicampuran jeung cai anu dicampur jeung taneuh. Tuh, karakterna perkara kitu ge kan urang maripuhnya. Sagelang di urang teh kadang nu miara anjing seueur tara. Seueur teu kahajapan anjing mah di mana wae. Cor kieu. Laras teu? Kacampuran jeung cihujan ece rek majlis taklim raribu ge baseuh kulantaran teh nyaho hukum abus we ka masjid. Padahal mah urang nyandak najis mugo tuh. Jadi ayeuna mah tos paham bila mana ece wudu terus deui ece nincak cileuncang minimal urang kehati-hatiana memeh lebet ka masjid mun usum hujan kudu wawasuh heula. Nah, kan seurnya pas usum hujan ge lumpat pakai payung lus ka masjid nincak kana sajadah ece balik majlis taklim sajadah ditinggalkeun ku ece urut nincakan dipake salat ku jamaah maghrib isya subuh mangka nu jamaah nyuman eta najis keur waktu salat sangkilan syarat salat teh kudu suci badan suci pakaian jeung suci tempat anu dipake salat. Paham? Sim kuring mah ditip we. Dina Isra Mi'raj bebenah heula dina bab adus. Hiji bab adus naon? Ece wayahna di mana pipis gogo ulah nangtung. Sok aya nu nangtung di dieu. Besi lepas tangan. Sos. Ulah nagok. Biasana ibu-ibu mah tartib nagok bapak-bapakna. Beres teu? Homo kagok ke di kebon. Kadek yang kiih perejelkeun cor. Ulah waka nyebutkeun salat sah lamun dina bab adus jeung dina bab urang pipisna teu bener. Jadi ibu-ibu lamun pipis omat sim kuring ningalikeun sampean kanan ka payun sampean kiri ka pengker jingkat ke nu kiri supados cai pipis keluar sada beres pipis ejeunkeun 3 kali terus seblok ku ece lain dikuwekan caina dilapkeun
lamun dikuwek dielapkeun tak urut ngelap dikuwekkeun deui batal. Sebab naon cai anu dipake wawasu berarti geus kacampuran muta najis. Ya, banyurkeun ku eceuk, geplok, geplok, geplok. Ya, nyeri. Cek ustazah nyeri Allah kalawunan semorna. Salanjutna kumaha beres dina bab kurang adus sing tartib sebagaimana cenah siksa kubur teh lolobana teu bener dina perkara adus. Ece beres adus make eta pan segitiga meureun naon disebut teh heeh dari lalaki mah teu meunang nyebut cangcut. Apa ieu mah praktekkeun jeung ece bieu ai segitiga teh naon ngaranna teh heeh nu kitu. Di mana ece beres pipis make cingcat kapan ulah nyebut cangcut cenah pake teu sadar pek teh pas nangtung teh rek saeutik duh eta aya incuan euy bijil pake salat ku ece pernah ngalaman kitu teh pasti pernah baik lalaki bak awe sok aya cai sesa tina bi coplok dan rek salat teh cingan teh ece pake sataranjang bae nu paling halus jeung awewe salat mah tong make baju cukup pake mukena. Beres dirinya kumaha wudu sing tartib. Beres wudu kumaha niat wudu nu tartib minimal baca niat biasa sadayana. Coba praktekeun bismillah sadayana nu teu calangap berarti teu bisa. Nawait ya deka yakin tuh bisa KB tibang anu kikian jika ngagayang gulali wae sing bener sakali deui bismillah sadayana nawaitu tapi yakin palawinten alhamdulillah beres salat sing tartib mayun ka kiblat lamun di bumi teh sing manteng ka Gusti Allah sholli fardhu dhuhri arba rakaat mustaqbilan kiblati ada adilain Allah sejak abi salat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah taala ku akbar Allah maha besar disunahkeun soca neuteub kana tempat pangsujud ulah kieu ece Allah balik kita mah ya omong sholat paling gugut terus pak kaulah tuh cengeng sing tartib insyaallah mungkin di pedarku Ustazah Pici Anjur bab sholat bab wudu bab isra bab mi'raj insyaallah sim kuring nganuhunkeun ka para ajengan nu sok aya ti wilayah luar anu ngalebetan di desa urang nu mudah-mudahan dan memang ngaos mah bagusna kitu di kampung urang lebetan kiai ti luar di nu ka ustad ti urang ngalebetan ka luar supados naon ada persilangan ilmu sebab lamun urang ngotok kowo di dieu wae moal aya maju na asa pinter sorangan we ternyata geus kaluar mah we batur teh loba leuwih anu ti urang sadayana ya jamaah rahimakumullah dupina sakitu sim kuring sakali disiapunten ayeuna bade teras angkat ngiring bingah ngiring berkah mudah-mudahan jamaah nu aya di tempat sauwihna ti ieu tempat beres rajaban sing dihampura dosa sing diijabah doa sing dikabulkeun hajat dibarokahkeun keluargana. Tadi memeh angkat izin ke carogena sadayana maoskeun bismillah heula alhamdulillah acuk anu can lunas bayaran ulah dipake ngaji acukna nanganyuk di bebeja kasalaki ya insya sakali dihapunten sakedap deui urang lebetkeun Sya'ban kaping 14 malam 15 Sya'ban nu disebatna nisfu Sya'ban penutupan amal satahun jadi bilih ece jeung caroge aya garat bebenah ejeng dulur ejeng anak ejeng deungeun na jero hate bebaskeun caang bulan 4
Ustad abdi kudu ngaprak tong minta hampura entong capek cukupen jero hate Gusti bila mana dulur abdi wargi abdi tatanggi abdi gaduh salah ka abdi ku abdi geus dihampura sebab urang kudu pafu anhum kudu loba ngamaklum ka batur wastagfirlahum kudu loba mangmentakeun hampura ka batur. Insyaallah semangat angkat pandangan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Amin kan sadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan wa hasil maqasidana. Allahumma ya Allah berkahkeun abdi dina Rajab, berkahkeun abdi dina Sya'ban, dugikeun abdi yuswa kana sasih Ramadan, hasilkeun maksad ibadah abdi sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siapun tengah kesuhun billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.